Kesauran Kanjeng Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza solhat solhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al qalbu. Tah sing inget dina setiap jalma aya hiji daging, aya hiji perkara dina diri eta jalma. Lamun eta posisi perkara eta alus, maka alus kabeh perkara dina eta jalma. Lamun posisi eta goreng, maka eta kabeh perkara goreng dina sakabehna eta jalma. Naon eta teh? Kolbu. Naon hate. Lamun posisi hate geus alus hiji jalma, maka kabeh perkara segala kahirupanan eta jalma bakalan alus. Lamun posisi eta jalma hate geus goreng, sok sarajan tukungna oge dina kahirupan tetep eta jalma bakal goreng di hadapan Allah Subhanahu